Mitra pamirsa anu mulia, pupuh anu kahiji asmarandana dina laras salendro. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae ragataya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Eling-eling masing eling di dunia urang umbara laku lampah nu utama atika pada jalma ucap tekadrejeung lampah tingkah pola meureuna runtut rukun sauyunan hirup jucung panggih jeung kamulyaan. Pupuh anu salajengna nyaeta balakbak laras madenda. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas ruis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas luis gelis pisan ngagoreng, lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan kuno jajan, si hot nu ngaladangan nu jarajan sukan. Aya warung sisi jalan rame pisan kuno jajan, si hot nu ngaladangan nu jarajan sukan. Pupuh anu katilu dangdang gula pelog sorog. Mega berem surup nagus burit, ngalang layung panas di pikiran, cikur jangkung jahe kuning, nah tepelai tepung sim abi mah ngebenying letik, ari ras di mataan gedung tengah laut.
ulah kapalangnya bela paripaos gunting pamelahan gambir kacipta salamina mega berem surup nages purit ngalang layung panas pipikiran sikur jangkung jahe koning nah tepalai tepung sim abdi mah ngabenying letik ari ras cimataan gedong tengah laut ulah kapalangnya bela paripaos gunting pamelahan gamir kacipta salamina hiji basah hiji bangsa bangsa Indonesia hiji bangsa hiji nusa tunggal nusantara seler suku bangsa dewa wengkon mana-mana suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Pupuh anu kaopat nyaeta pupuh Durma dina laras Pelog. Moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji mun tacan laksana numpes musuh sarakah henteu niat sajabalik najan palastra mati di medan jurit. Di mana di penjajah pada amarah marudah manan kapok anggur gaul najan dipuyuk diracuk negeri sapuana umumna ngabela nyempad rasa politik penjajah tapi nu ngajajah kepasrah pisadrah terus meres ngahina nyerina. Pupuh anu kalima Gambuk dina laras Pelog. Ngahuleng banget bingung henteu terang kamananya init turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keungsieun aya meong. Ngahulang banget
indit turug-turug harita teh geus burit panon poe geus rek surup keung sieun aya meong pulang ngahulang raga menang hati ratu tutung bulan terang terkidul turuk harita teh geus burit panon poe geus rek surup keung sieun aya meong. Pupuk salajengna nyaeta gurisa larasna salendro. hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nambang jeung diajar nabeh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajar nabeh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang mo rek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna beuh gambang hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih kanu boga hutang mun menang rek meuli soang tapi najan teu menang morek buru-buru mulang rek terus guguru nemang jeung diajarna beuh gambang. Pupuh anu katujuh juru demung dina surupan pelog liwung.
Munggunu hirup di dunia ku kersaning anu agung, ku kersaning anu agung, geus pinasti panggih, geus pinasti panggih. Jeung dua rupa perkara senang paselang Munggunu hirup di dunya ku kerasaning anu agung, ku kerasaning anu agung, geus pinasti panggih, geus pinasti panggih. Jeung dua rupa perkara senang paselang jeung bingung. Munggu hirup di alam dunya ku kersaning anu agung, geus pinasti bakal panggih, suka bunga jeung sedih, dua rupa nutumiba kakabeh jalma di dunya. Senang patumbuh jeung bingung, eta geus tangtu kasorang. Pupuh kinanti nyaeta pupuh nomor 8 dina laras Salendro. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung ngapeuting, nguriling ka kalayangan, neanganmu amis-amis, sarupaning bungguahan, naon bae nu kapanggih. Budak letik bisa ngapung, babaku ngapung napeuting, nguriling ka kalayangan, neanganu amis-amis, sarupaning bungbuahan, naon bae nu kapanggih. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa rada patembalan, nu kitu naon ngaranna. Ari berang ngagarantung, tinuh dina dahan kai, bisa rada patembalan, nu kitu naon ngaranna. Pupuh anu kasalapan nyaeta lambang larasna masih Salendro. Nawuku bang sisi tegal,
nyiar bogo menang kadal nawuku bang sisi tegal nyiar bogo menang kadal atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal nawuku bang sisi tegal nyiar bogo menang kadal nawuku bang sisi tegal nyiar bogo menang kadal atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal nawuku bang sisi tegal nyiar bogo menang kada atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal nawuku bang sisi tegal nyiar bogo menang kada atuh tepayu dijual rek didahar da teu halal Pupuh nomor 10 Magatru laras Madenda. Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi leles lima ngantarogong Majalaya Ciparai Banjaran Bandung Koporongga Cisondari Cicalengka Ujung Berung Raja Mandala Cimahi leles limbangan tarogong sukuna pakepitilu panona opat harerang lempangna semu lesu ngalengkah teu bisa gancang sukuna pakepitilu panona opat harerang lempangna semu lesu ngalengkah teu bisa gancang. Mas Kumambang pupuh nomor 11 larasna Madenda. He manusia manakan yaya teuing teu aya rasaan kaula make disumpit naon dosa kula. He manusia
manakani ayati teu aya ras-rasan kaula maka disumpit naha naon dosa kula. Naha abong ki nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket taya ras-rasan. Pupuh nujil laras pelong. Mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu. Mesat ngepung putra sang arimbi jeung mega geus awor beki lila beki luhur bae laras lirik ningali ka bumi milari sang rai Pangeran Bimanyu. Aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantu nundung. Aduh Gusti no kawasa jisim abdi ageun dosa pangna abdi geuring nangtung reka sepuh wantu nundung. Nomor 13 Pupuh Pangkur laras Salendro. Sejanya bak ngelalana ngitung lembur ngajajah milangan kori henteu puguh nu dijuk-juk balik paman sadaya nu tima anak tiluan semura rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran Jaya Pati. Sejanya bak ngalalana ngitung lembur ngajajah milangan kori henteu puguh nu dijuk-juk balik paman sadaya nu timana tiluan semora rusuh lurah begal ngawalonan aing ngaran
Jayapati. Itu budak gemul, awak gemruk bayuh-yuh gawena kedul, ukur heuai jeung nunutan ka sakola unggal poe kaberangan. Barudak tong nurutan kanu gemul kokomoan disikadul jeung ogoan awal akhir katempuhan. Pupuh pucung, pupuh nomor 14, larasna Salendro. Lutung buntung, luncat kana tunggul gintung, monyet loreng lepas, luncat kana pager dengdek, bajing kuning jarang, belang buntutna. Lutung buntung, luncat kana tunggul gintung, monyet loreng lepas, luncat kana pagar dengdek, bajing kuning jarang, belang buntutna. Hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawara bisi tenai, batur seri urang sumegruk nalangkah. Hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawara bisi tenai, batur seri urang sumegruk nalangkah. Pupuh nomor 15, nyaeta Sinom, laras Madenda. Warna-warna lauk empang, aya nu sami jeung pingping, pagulung patumpang-tumpang, ratna rengganis ningali. Warana ning lauk cai, lalawak pating surup, sepat pating karo cepat, julung-julung ngajalingjing, sisi balung balingbing, sisi balung bang. Warna-warna lauk empang, aya nu sami jeung pingping, pagulung patumpang-tumpang, ratna rengganis ningali. Warna ning lauk cai, lalawak pating surup, sepat pating karo cepat, julung-julung ngajalingjing, sisi balong balingjing, sisi balung bang.
jumponan cita-cita harta harti sukmangpaat dapon diraksa taliti. Pupuh salajengna wirangrong barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon ngon nungtut ilmu mangka geto mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon enggon-enggon nungtut ilmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara. Hei barudak mangka ngarti ulah reka dalon-dalon nungtut ilmu jeung pangarti masing rajin soson pibekeleun hirup tandang modal bakti ka nagara lemah cai anu urang perlu dijaga dibela. pupuh anu pamungkas nyaeta ladrang. Aya hiji rupa sato leutik engkang sok luluncatan dicai ari bangun arek sarupa jeung lancah. Aya hiji rupa sato leutik engkang sok luluncatan dicai ari bangun arek sarupa jeung lancah. Coba teguh masing telik eta gambar sidik-sidik sato naon itu wanda rejeng dimana ayana. Coba teguh masing telik eta gambar sidik-sidik sato naon itu wanda rejeng dimana ayana.